Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Sabab urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades Kadus RW RT BPDLB tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban jelema sangsara sok hayang beunghar ngan lamun ditanya geus beunghar hayang naon. Saban-saban jelema bodoh sakola hayang pinter tah geus pinter hayang naon. Saban-saban urang dieu can boga masjid ayeuna geus boga masjid, aya geus boga masjid hayang naon. Hayang mung ngeusian. Batak aya bahasa Sunda kade ulah poho kana purwadaksi, ulah poho kana cita-cita mimiti. Lamun nu sangsara hayang beunghar tah jawabanana geus beunghar hayang nyaah ka nu sangsara. Ieu mah kalolobaanna mah keur sangsara belaan usaha hayang beunghar geus beunghar poho ka nu sangsara. Loba rakyat nyaralon jadi pejabat, geus jadi pejabat hayang nyaah ka rakyat. Tapi kenyataan mah rakyat nyalon jadi pejabat, geus jadi pejabat hianat ka rakyat. Ta eta teh ngaranna teh poho kana purwadaksi. Ta ayeuna urang dieu can boga masjid, tuluy harayang boga masjid. Ieu geus boga masjid, tah hayang naon geus boga masjid? Hayang ngeusion gitu. Batak urang teh ulah poho kana purwadaksi. Jelema bodoh reos sakola, leos mesantren, harayang naon, harayang pinter, aya geus pinter ngadon ngahina anu bodoh. Matak lalajoan hirup nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun datara parsea naha rumasa bodoh. Dan usok pasea mah nu pinter jeung nu pinter ngahiji dogdag. Jadi pinter teh bodoh, bodoh teh pinter. Sok we rumah tangga SD jeung SD. Awet rumah tangga naha ngarumasakeun boloho sehingga silih omean. Serjana jeung serjana dogdag, egois ku kapinteran. Heueuh nya. Tah ayeuna ibu datang ka dieu, ieu teh judulna pengajian, sebenarnya i pengajian hayang naon? Ngan bibir jeung hate ibu teh keur ngawadul, ari cek bibir hayang ilmu, cek hate mah hayang lalajo urang. Batak ulah waka nyebutkeun wadul ka batur, ulah waka nyebutkeun bohong ka batur, tah awak urang teh bibir jeung hate teh keur ngawaradul. Matak sampai meh urang nyarita teangan cek ilmu Sunda, urang Sunda mah pinter. Tekad ucap lampah, tekad sing alus, ucap sing alus, lampah sing alus, nyekrup teh. Ieu mah aya ucap alus, ari lampah alus, ngan tekad nu goreng, kampanye eta. Pan lampah nama aralus, mere beas 2 liter, duit 50, bibirna mangga coblos abdi, aralus kabeh eusi hate deuk nipu Mata kurang Sunda mah geus pinter deui, tekad ucap lampah, tekadna sing alus, ucapna sing alus, lampahna ge sing alus. Kakara eta disebut saragam dina awak. Matak ilmu teh lain ngarobah tiung jeung baju, tapi ilmu teh kudu ngarobah eusi hate. Haben we tiung saragam, baju saragam, da keur naon lamun hate teu saragam. Bari rada sieun ieu teh ngomong teh nu gigireun pan nyaragam. Yos. Lain ulah pek bae tiung saragam baju saragam ngan aya nu leuwih alus tekadna heula saragamkeun hatena heula saragamkeun. Matak ieu judul cek ibu pengajian teh hayang menang ilmu, na ibu teu boga kitu ilmu da geus baroga.
Mata kuring dek nanya, jawab ku ibu udah pasti pinter. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Oh, geus apaleun eta. Ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun, boga harta tapi pedit dosa. Mukakeun ai batur dosa. Nah bebereukeut teu kan. Geus nyaho elmuna kabeh ge dosa, nah teu eureun atuh imeh. Tamatak simpulkeun ku urang, teu sakabeh jelema boga ilmu apal cara migawe ilmu, teu sakabeh jelema apal Quran apal cara migawe Quran, teu sakabeh jelema apal Islam nyaho cara migawe Islam. Bisa jadi poe ayeuna urang teh monyet ngagugulung kalapa, apal agama tapi teu bisa ngoreh di jero eta agama, matak pasea we pagawean teh. Gerateangan ayat nu mana agama nu mana nu nita papaseaan. Heeh nya. Nyaho agama nyaho naon gawe tina agama. Gening geuleuh aya, rujit aya, jua aya, ngawadul aya. Gerak kuring nanya, "Ibu osok sombong?" Sok mengpengker pengajian kudu jujur sok. Dalam nyebut henteu berarti teu jujur teh. Ibu osok sombong. Ibu sok ngawadul. Osok pedit. Agama nu mana nu nitah kitu. Gening urang teh nyaho agama teh teu wawuh kana gawena. Nu paling paur urang nyebut Allah bari teu wawuh. Nyebut Allah, Allah bari teu wawuh ka Allahna. Paingan bibirna Allah tapi hatena mah lain. Man rubuka saha pangeran anjeun? Allah, ai pedit kuring, ai wadul kuring. Ari sombong kuring dina bibir Allah tapi hate Korun, Firaun, Abu Jahal. Sabab nu pedit adalah Korun, nu ngawadul Abu Jahal, nu sombong adalah Firaun. Cek bibir mah Allah keur nipu batur teh. Aduh, nah jiga nu kasaliniran. Mata hampura Pak awaludin ma'rifatullah bener teh. Mimiti dina agama adalah wawuh jeung Allah. Ulah ngomong Allah tapi teu wawuh kana pagawean Allah. Nu akhirna nu disembah adalah Allah tapi makhluk Allah diragrageun darajat ku urang. Beres salat ngahina batur, beres salat nuding batur, beres salat goreng jeung batur, beres salat pasea jeung batur. Salat nu mana? Salat ka Allah ai papada manusia jadi goreng. Lieur nu kitu patut eta. Bari maranehanana. Aduh, aya ku geunah ieu ceramah. Sabodo paling gitu diulem deui. Nu disebut Allah ku ibu teh Allah nu mana ieu teh? Allah nu mana atuh? Allah nu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Apatah, Al-Alim. Tah Allah eta nyaahan, asihan, dedeuhan, lembut hate, lembut asak hampura, nulung nu butuh, nalang nu susah, tah tuturkeun ku urang, dakul huwallahu ahad, Allah tengan sahiji, lamun urang teu nuturkeun Allah, deuk nuturkeun saha? Allah teh Rahman Rahim, Maha Welas, Maha Asih, tempokeun ku ibu teh sifat welas, sifat aya nu teu dahar pek belaan, aya nu miskin pek bantuan, imah jompo pangomeankeun, nu yatim pangsakolahkeun. Kaciri sifat Allah teh ngawujud dina awak. Ieu mah Allah pedit di kukutnya jadi si Korun. Aduh. Cek ibu-ibu teh kaduhung aing ngulem budak eta da. Sing sadar Pak, urang ulah nepi ka nyebut Allah bari teu wawuh. Allah teh Ar-Rahman, Allah teh Maha Welas, tempokeun ti urang kudu boga sifat welas. Allah teh Ar-Rahim, Maha Asih, tempokeun ku urang sifat asih. Welas jeung asih jadinya ahan, asihan, dedeuhan. Geuleuh, rujit, cua, ngewa. Na bibir ngomongkeun Allah sabenerna keur muragkeun darajat Allah. Well. Aduh. Al-Latif Allah teh. Ari Al-Latif teh Maha Lembut. Sok wiridkeun mengpeung masjid anyar sing loba dek ribuan kali ge ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ngan ceuk Allah teh eta teh nu kami ud'uni astajib lakum gerapenta ka kami dan nu kami wahai Allah nu Maha Lembut abdi nyuhunkeun lembutkeun hate abdi balik ti masjid teh bener atuh lembutna salaki sare teu usaha geus 5 poe budak rungsing deungeunna eueuh wios Pak asal Allah we mere sabar Latif tah
Sanajan bebeakan wiridan nepi ka mudah, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Da teu dipenta kanu bogana heg penta, ya Allah lembutkeun hati abdi. Ieu mah habeun we dikir dina biwir, datang ka imah salaki sare budak rudet duit eueuh beas teu boga. Eta biwir molor wae da salaki teh eta ya latif. Nepi ka teu ngawujud eta ya latif. Matak sifat Allah teh wujudkeun di mana innamal bu'istu li utami makarimal akhlak cek Nabi mutiara tina sagala ibadah adalah akhlak. Matak goreng kacida lamun salat tuluy ngahina batur anger, goreng kacida lamun init ibadah haji tapi pedit anger. Aduh. Keheul atuh da. Al-Ghafar pan Allah teh Al-Ghafar, ari Al-Ghafar teh asak hampura, tak ibu teh kudu siap dihina, diledek, dicaci, dimaki. Naha make jeung siap Al-Ghafar, urang mah deuk mere hampura kasaha, kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa. Matangke teh di akhirat teh ibu teh salat teu pati beres. Al-Qur'an tag tek-tok, maca sholawat teu pati, malahan tahajud ge henteu. Tapi loba pahala di ditu teh ku Allah disadiakeun. Urang pananya, ya Allah pahala ti mana? Da abdi mah salat ge rumasa kurang, maca Quran ge tag tektok, tapi nah ieu pahala kuat tepi ka loba diterangkeun ku Allah, ta eta teh pahala jalma nu ngahina anjeun, doraka anjeun dilebok ku nu sok ngahina. Matak jadi umat Islam mah tong loba hunahina ka batu, denge. Maknya geus salat jeung nyewa kanu teu salat. Nah kudu kitu, hasil geus salat teh gerasok pikir nge sholat mah nge sholat teh lain kudu juk nyewa kanu teu sholat. Justru nge sholat teh kudu apal awak urang teh loba kebul pek beresan ku sholatna, loba panyakit pek eueuhkeun ku sholatna, loba sirik pek leungitkeun sirikna, aya dengki pek leungitkeun dengkina. Ieu mah beres sholat ngocobrot ngomongkeun batur, sholat nu mana kece kalah bubar sholat teh pepedengkreng jeung popolotot sarolat atuh oi. Kalau ke masjid bararadag, ada usiantara tempo emang si somong sia. Teu sadar ya. Nu kedul digoda ku kedulna dan nu daek digoda ku daekna, nu kedul digoda ku kedulna, nu daek digoda ku ujubna. Doraka mah sarua teh. Kadang-kadang ibu ge pan digoda ku nu nyieun salah, batur salah, urang ngomongkeun, heuh teu aleucreug duanana teh. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, heuh ecreug duanana. Kahartos. Matak alam hakikat mah lain nyaritakeun cangkang, alam hakikat mah nyaritakeun eusi hate. Cangkangna alus, bajuna alus, ari hatena kotor mah da anger jadi kotor. Ieu teh pan masjid, masjid teh disebut tempat suci. Init ibu make baju bersih. Lamun haid teu bisa asup ka masjid berarti awakna kudu bersih. Tuh, baju bersih, awak bersih, tempat bersih. Ngan percuma nu tilu rupa tadi teh, baju bersih, awak bersih, tempat bersih, hate kotor, bus ka masjid, bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Saha eta? Ieu. Awak bersih, baju bersih, tempat bersih. Ari hate kotor mah anger kajeun kaluar ti masjid, kajeun. Aya nu montok omongkeun. Ngareneng yang si eta di masjid kuat huak hiak bau kelek gitu. Hate pak, matak samemeh masjid nu bersih, samemeh awak nu bersih, samemeh baju nu bersih. Nu pain poling utama adalah hate heula nu bersih. Lamun hate bersih cicing di tempat kotor, maka moal mungkin jadi kotor. Tapi lamun hate kotor cicing di tempat bersih, maka tempat bersih bakal jadi kotor. Well, aduh, kaharti berenya ada pelaku. Teuing aing ngomong urang pika seriun wae, paduli teuing. Yo, tiung aralus, baju aralus, nah jadi gambaran hate nu alus. Geuning eta ngaraku. Tiungna alus, bajuna alus, tapi naha bareng kana gosip beuki keneh, ngomongkeun batur osok keneh, sesentak hohoa ka salaki mineng keneh. Heueuh berarti si eta mah ditiung ukur sirahna, teu ditiung eusi sirah nu sabenerna. Tempo bapak-bapak bari ngaran hakan. Bongan nu ngaran hirup aya kurung jeung kuring. Maka ieu sabelegeunyeur awak kuring adalah kurung.
tapi gerak tepungan jeung kuringna sok nyadiakeun enteng lamun ibu hayang apal jeung kuring nya urang teh disebut kasep ku batur teh rurat reret geura sok dan nu apal goreng patutna diri iwal teh dirina nya ibu teh disebut geulis ku batur ulah jadi gumelis ibu teh bawa batur terek ngecelok duit nyebut geulis teh ngenteng angguran ge nya kitu urang teh geulis cek batur geulis ngenteng nu disebut geulis teh dua kudu geulis lahirna kudu geulis batinna wedakna pake lipstick sing beureum make up ongkoh amis budi pan lucu keur geulis teh amis budi wedak dipake biwir beureum haseum pamatuk beresan heula Bang Emok teh ngarah teu rudet aduh matak kuring jeung kurungna kurung jeung kuringna keundak kurung ieu mah bakal dipiceun asal tina taneuh balik kana taneuh dikubur kabeh tapi kuringna nu bakal datang ka Gusti Allah ta eta kudu dina kaayaan suci matak nalika aya nu maot innalillahi wa inna ilaihi naon artina asal ti Allah balik ka Gusti ka mana jalan asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalanna asal ti logawa ayeuna ka Cigentur apal jalan tenang salamet nyaho jalan belok ka ditu geblus jalan raya leos ka Kamasan Drengdeng Cimaung naik ka luhur desa Cikalong bus ka Lintung asup ka Telaga Herang lol we logawa salamet da apal jalan ta ibu asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalanna boacan nyahoan jalan woi aduh watir ieu nu rek baralik teh apal jalan watir kade bisi balik kana Tangkal Awi jawabanana adalah lamun ibu asal ti Allah balik ka Allah jawabanana siratal mustaqim menuju ke Allah mah siratal mustaqim jalan nu lempeng siratal ladzina an'amta alaihim jalana jalma-jalma nu dibere kanikmatan saha eta jalana nabi tinggal nuturkeun we jalan anjeunna beres hirup ayeuna nabi pedit ayeuna nabi pedit ayeuna nabi suka wadul ayeuna nabi sombong tah ayeuna nanya ka ibu ai ibu sok sombong sok pedit sok ngawadul tah lamun ibu maot balik nanti ka Firaun ka si Korun ka Abu Jahal gitu. Lamun bener ibu dek balik ka Allah geura cicing jeung nu boga kuncina geura cicing jeung nu boga jalana saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon nu dipigawe kauli pi'li jeung takriri pilampah ku urang kabeh ngan judul terakhir innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak nabi salat ngan bareng jeung akhlakna nabi zakat bareng jeung akhlakna nabi ibadah haji bareng jeung akhlakna matak nabi mah katempo wujud cahaya agamana pan urang mah agama Islam teh poek karaos Islam teh kahartos tapi hampura can pati karaos kahartos tapi can karaos bener teh sok rarasakeun Islam teh kahartos tapi can pati karaos karasaeun kudu miskin karasaeun ku budak yatim karasaeun ku nu jompo iraha ngomean imah nu jompo geuning can karasa Islam keberadaan Islam teh can karasa mata nalika ibu nyebutkeun Allah tah hampura tuturkeun kahayangna kahayang Allah jeung kahayang ibu pan jauh ai dangdut kahayang Allah kahayang ibu ari bajidor kahayang Allah kahayang ibu jadi lamun bubar hajat gede hutang lebok teh da lain kahayang Allah kahayang Allah mah lamun ibu boga budak tuluy rek dikawinkeun panganten lalaki aya panganten istri aya wali aya saksi aya ijab kabul angeus 5 juta beres udah hayang dangdut pek bae boga duit mah hayang bajidor pek bae tujuanana ngahibur umum teu nanaon ngan kade bubar hajat ulah nepi ka jebleh di juru masjid nuding Allah ceuk kitu naon kamari joget dina bajidor ena ceurik kieu cenah bubar hajat takdir Allah gede hutang lebok lain takdir Allah eta mah melaan kahayang diri
Kunaon ibu jadi ranang orang-orang budak jadi korban? Takdir deh. Nepi kana nyeret-nyeret ka Gusti Allah teh pangpinterna kalakuan urang nu goreng anger dituding takdir Allah. Kunaon ibu jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul, lain takdir. Teh ibu goreng adat. Cacak-cacak lamun salaki mere duit leutik narimakeun. Cacak-cacak mere gede sarua narimakeun, patuh kanu salaki, hormat kanu salaki, sagala rupa nu aya nawak ibu keur salaki, moal aya pica capekeun. Ieu mah duit gede kakara 6:30 sarung geus diceklan hayu sana. Mere duit leutik komo lamun teu mere papelengkingan salakina kursi, pelengking molor jeung tumilah kitu. Salaki teu usaha 3 poe ngomong sabolong bentor, si Bagong molor wae. Salaki teh moal ngeunah disebut Bagong. Untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti sapebeting aya HS jeung bikangna. Kumaha cek ibu? Wah, sia rada gelo. Cek budak teh mamah Bagong, bapak Bagong, ari abdi heuh anak begu. Rag-rag talak budak korban rumah tangga amburadul, nah anu dituding Allah. Lamun bener ibu hayang nampak keputusan Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Jadi ibu amek ka salaki wirid tagogeun banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha amek keneh jengut ongko maca yasin pan salaki teh moal ngamuk ngadonangkeup bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan juri cai Gobro duit 2 juta, tinggal cawel, sodaqallahul adzim. Moal pasea lamun hirup bareng jeung Allah. Matak bahasa tauhid, sasarengan babarengan lalayeutan jeung Allah salalawasna. Ieu pangajian nah jeung Allah hampuranya teu percaya. Ieu pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin tuh jamaah nepi karonghong ka di jalan. Tuh, geus kajawab eta. Berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon atuh? Panasaran hayang nempo jelema anu na YouTube. Padahal tiba heula ge mineng ka dieu mah. Tanya kuring. Eta kituna gerhana ceramah na jeung Allah, ulah wara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tuh, suudo nongkoh wah. Mending baralik ibu. Daripada namahan dosa kayak itu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, artina kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit, Pak. Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Bapak salat nah jeung Allah cantang tuh, mana bukti? Teu saeutik bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang solehna, asa aing pang salatna. Nah, beres salat jadi sombong. Bener. Nah anu maca Quran jeung Allah cantang tuh, mana bukti lekoh maca Quran tapi nah lekoh ngaledek baturna. Berarti ieu maca Quran lain jeung Allah Pak, jeung naon atuh jeung ego asa aing pang benerna nyampake batur teu bisa maca Quran panjung diledek tempo akang. Alah karareuna bener ya. Madak hakikat hirup cek kuring ge. Yen wujud manusia, jiri manusia, ari ibu manusia. Ateuing. Cicing bisi lieur. Ari ieu teh manusia. Oh. Da sakabeung mah urang teh sok jadi oray. Irung manusia, bibir manusia, panon manusia, sirah manusia, dada manusia, suku manusia, leungeun manusia, tah mana sifat manusana? Lol cek Allah hurimat alaikum diharamkeun keur anjeun. Naon Gusti nu diharamkeun teh? Bagong, tarara nuang daging bagong. Alus. Pan sifat menurutan. Daging bagong tarara di dahar aya sifat nyuluduk. Wah. Ku salaki dicarek senam teh. Cek salaki teh mah era pan sok pangaosan. Maknya senam sisi jalan beri bujur monoyot bujal kaciri gening sisi jalan nah hama kejeng apa sok ngaliwat lalajo carek ku salakina pan nyegag
bae we atuh da geus alus awak mah keur maneh keneh nyuluduk daging bagong tara di dahar tapi naha nyuluduk jiga si eta. Nu diharamkeun teh ulah sebatas dagingna tapi haramkeun oge sifatna ulah aya di awak urang. Sabab nyuluduk adalah sifat bagong, manusia mah ulah boga sifat nyuluduk atau well orai sieun ku orai. Sakabeung mah ibu teh jadi. Ayo orai ganti kulit, ngan teu ganti ngaran. Apaan pengawasan orang teh jiga orai, ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti penceramah, ganti tema, balik ti dieu, ganti teu hate. Nu rudat anger, nu pedit anger, nu ngawadul anger, nu nipu anger, nu kedul anger, nu rungsing anger, nu pasea anger, ngaji naon nu kitu, ngaji prek. Lamun bener nyaan ngararaji, kudu aya nu robah, lain tiung jeung bajuna, tah robah eusi hate nu sabenerna. Matak awak ibu teh ibarat imah, genah teu di imah mun aya kebul, sapukeun. Ngeunah teu lamun di imah bala, beresan. Ngeunah teu lamun di imah belewuk, empel. Tah agama teh tugasna ngawabuhkeun ibu kana panyakit diri ibu. Nah, poe ayeuna geus wabuh agama jadi apal kana panyakit batur. Aduh, matak ayeuna mah geus boga agama teh lalajo batur we, nu kitu mah fanatik. Genah ibu di imah aya kebul, genah lamun bala, genah lamun belewuk. Tah belewuk bala bawakan awak ibu. Naon belewukna? Belewuk teh ku panasan. Naon atuh balana? Bala ku panyakit hate, hasud, dengki, iri. Genah teu boga panyakit kitu. Batur nyen gedong nyeri hulu, batur meuli motor ratu angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil modar. Teu geunah ngungkut panyakit hate teh teu geunah. Matak datang agama suci agama teh, matak lamun agama suci bakal katarima nage ku hate nu suci. Kajeun agama suci ditarima ku hate nu kotor, keukeuh agama bakal dipake pedang nyacagan hate batur. Waduh. Huhuy. Oh, sadeo atuh da. Geus dialajar agama teh karena dosa batur teh kuat ditemrak-temrak. Si eta tar ka masjid. Tuh, heg tempo nu bersih mah masjid. Kenteng teu ngaku kenteng. Pondasi teu ngaku pondasi. Batu teu ngaku batu. Naon deui? Karpet teu ngaku karpet. Paku teu ngaku paku. Besi teu ngaku besi. Masjid geus we. Aya urang, sagala di aku. Pinter asa nu urang, daek asa nu urang, bener asa nu urang, alus asa nu urang, harta ge asa nu urang, mata ku sabab harta asa nu urang, pedit. Mun kana adigung saya eta mah. Meuli kongkorong, lempang dongko. Meuli geulang, teh dieu nepi ka dieu ku jiga robot teh hese. Atuh lamun meuli sayur teh mana? Nah, asa nu urang. Padahal bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge di. Berarti aya Allah anu nakdirkeun ka hartos. Saban-saban takdir moal bisa dihalangan. Nana gerhana, ai kudu jadi penceramah mah teu burung jadi. Bajuna kieu, calana kieu, di kopiah henteu, ai kudu jadi sa Jawa Barat ka Kurilingan. Cobaan ke mau ku RW geura sok. Udeng sing badag, gamis sing angsar, sorban ngagaplek, hampura we moal aya nu ngulem. Nu aya ge cek ibu, aduh Pak RW, masjid anyar teh, Pak RW ge tobat. Sabab takdir lain aya dina baju, Pak. Tapi takdir mah kun payakun, gumantung cek dikeresakeunana ku Gusti. Aduh. Matak cek urang ge manusia teh mana manusia? Nu disebut manusia mah kudu nembongkeun sifat manusia. Nyaahan, asihan, deudeuhan. Mata hampuranya, hampura ya mah, hampura pisan. Bisi teu ngarti leuwih hade jempe daripada ngaco. Kuring mah nya nana gerhana geus bisa nempo Allah dina piit. Mun teu dituluykeun bae teu ngamuk PMUI ka urang. Kuring mah nana gerhana geus bisa nempo Allah dina piit. Apal bapak manuk piit? Ibu nempo Allah teu dina piit. Teu nya, nu ditempurna piit teh nya.
piit kawin nyieun sayang borosot enog di sileung leuman bijil anak piit leos kana pare macokan pare bebeskeun kana telihna balik eta piit diborosotkeun kana anakna eta piit maraban anak dititah saha dititah Allah piit maraban anak nyaah lain tah ari nyaah sifat saha sifat Allah Rahman tah sifat Rahman napal kana piit nepi ka piit boga tugas maraban anakna mata kuring bisa nyimpulkeun kuring lalajo Allah dina piit lain wujudna lain jirimna tapi sifat Allah nyangsang dina piit Rahman Rahimna kahartos tuh bapak-bapak tadi merek molotot rada gelo cenah ceramah teh jeung nempo Allah dina piit ai can ngarti jempe heula pan ai geus ngarti mah oh. Ayeuna di jelema aya sifat Allah aya Rahman ngan sakapeung mah geuning da eueuh piit mah gubrag dina sayang cempal alungkeun kawalungan eta piit asa eueuh sejarah nu kitu da ari jelema wey kawin teu bobogohan heueuh pelenung beteungna era jadi barosot babetkeun budakna karungkun asa leuwih ti piit hirupna teh kahartos heuh matak aya ayat ulaika kal an'am duhum adol lamun manusia teu wabuh ka Allahna bakal leuwih ata adol tibatan sato leuweung Allah nyiptakeun leuweung mikeun oray aya oray ngarusak leuweung Allah nyiptakeun leuweung mikeun bagong aya bagong ngarusak leuweung Allah nyiptakeun leuweung, lol maung, aya maung ngarusak leuweung. Maung diala, bagong diala, orai dihala, manusa cicing di ditu. Da leuweung beak teh ku bebengok manusa, matak cek bagong pe ayeuna sahanu bagong sahanu manusa. Aduh. Matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bah lain pejabat nu kitu mah bagong sih teh. Pikiran. Matak Allah nyiptakeun sato, Allah nyiptakeun malaikat, Allah nyiptakeun setan. Pan jiga nu heueuh maraca a'udzubillahi minasyaiton. Naon teh artina abdi nyalindung ka Allah tina godaan. Aduh, jiga nu heueuh. Nah ari ibu samaruk setan teh jauh gitu. Abdi nyalindung tina godaan setan nu dilaknat. Celengkeung maca Quran di alus-alus, tuluy diterjemahkeun beres we. Pan Noel kumaha bieu suanten abdi. Ceuk nu tetanggana teh rada silung nuju serak. Isukna teh baheul 2 poe. Artina nu kitu mah setan geus asup di jero teh. Ari ongkoh abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan, tapi geus maca Quran nah habat ria. Pan ria teh panyakit si setan. Hartos Pak. Bu ibu nabuh qasidah jilbab putih. Iya nu make saragam ieu tah. Nu make saragam pan keur ngahibur warga cenah urang nyanyi heula. Lagu eta jilbab putih lembeng beri kaku geuning ke lembeng kieu kuat teh tideul menikmati pisan da. Muncul kurang banyak jilbab putih kaciri pandidik mati lambang kesucian jilbab udah beri anak ongkot jilbab kunaon dari ibu jika nduk degel orai nikmati saban lagu teh atuh beres we nyanyi pan langsung turun harewosan kumaha penampilan abdi bieu ria nu kitu patut teh ari ongkoh abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan nu terkutuk ternyata godaanna ge geus aya di jero hate. Ayo matak tong nganggap setan teh jauh. Geus aya na wujud kuring ge setan teh geus. Yeunit ceramah tong dibayar datang moal. Tuh setan ge teh geus araraya. Ai suudon panyakit saha. Astagfirullahaladzim. Aing mah nepi ka ieu umat. Kuring ceramah tong dibayar datang moal. Na teureus teuing hate teh. Ari ongkoh setan teh musuh,
Tapi suudon geus dikukut. Geuleuh, rujit, cua, ngewa, sirik, pidik, jahil kan ya, istren, panastren, dudupak, rurumpak, hasu, dengki, setan sumberna. Nyaah, asih, dedeh, asa kampura, nulung nu butuh, nalang nu susah, Allah sumberna. Ari ibu loba nu mana? Heuh, ari tahu dibacanya. Matak antara bibir jeung hate teh keur memusuhan, matak ulah waka damai-damai ka batur, hate urang ge keur memusuhan jeung awak urang sorangan. Matak musuh nu sabenerna adalah diri sorangan. Well. Ya bang anggap musuh ka batur, sidik awak eta teh. Beunghar geus, gedong boga, sawah boga, ai kana BLT hayang teu hideng teh. Gedong geus boga, sawah geus boga, duit aya, budak sakola, artina beunghar. Ngaran beunghar kudu mere, lain hayang dibere, tapi naha nu beunghar ngadat hayang BLT. Nah, kunaon jiga nu garareuneuh kieu. Ngaran jelema beunghar mah boga tugas mere, lain dibere. Ieu mah geus beunghar hayang BLT, teu pati cager teh jelema teh. Cek ibu teh Allah makaning urang ulah amek, anggur kudu sadar, hate teh kudu hirup. Balik ti dieu bebeja ka salaki, Pak bener bieu ceramahna nagrahana, da urang mah jelema aya, gedong seugrong, mobil mewah, sawah lega, budak kasakolakeun, duit teu kurang, tapi naha kamari menang BLT, tuluy kumaha mah urang bagikeun ka fakir miskin. Ta eta kakara disebut beunghar, ngan cek salaki, saha nu mangaruhan maneh? Ustad Nana tong didenge, Ustad Gelo gitu mah. Anger, Pak. Musuh pertama adalah diri ibu, musuh kedua adalah salaki ibu, musuh katilu adalah anak ibu. Inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak pemajikan bisa jadi musuh terbesar. Aduh. Kahartos itu. Bisi. Nyebut geranya orang tanya, cinta kan Nabi Muhammad? Cinta kan Nabi Muhammad? Naon buktina? Kumaha Bu? Ayo, urang ngadu argumen jeung urang. Cinta kan Nabi Muhammad? Naon buktina? Cinta ibu ka salaki? Cinta, bener cinta? Oke. Dititah ku salaki ngagugu. Mun salaki mah kadiekeun gelas, edeuk. Mun cek salaki mah hayu urang sare, edeuk. Abdi yakin ibu cinta ka salaki, mana buktina diruksak awak ibu wani. Eta borosot budak teh ladang cinta teh. Beteung sakieu alusna, pelenung 8 bulan sing kayoan rido. Da cinta ka salaki, tah eta bukti cinta ka salaki. Ayeuna cinta ka Nabi Muhammad, kuring nanya naon buktina? Ayo buru sok. Cingan. Cinta ka Nabi, naon buktina? Kumaha teh geus kieu? Mama. Nurut kana parentahna, oke. Cek Nabi teh grafikannya yatim, geus. Grafikannya miskin, geus. Grafikannya jompo, geus. Nah ari ngawadul teh tarik teuing atuh. Ternyata urang teh bibir jeung hate keur ngawararadul sabab aro aital ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yadul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Eta teh bahasa Allah, matak Nabi mah yatim miskin, ridho dirina lapar, melaan miskin, ridho dirina imahna butut, melaan masjid, ridho dirina yang sara, melaan kurban 60 onta. Tah eta Nabi, cek ibu cinta Nabi, yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, nu lapar diantep. Nabi naon oi? Nabi wir. Tah ceramah teh kudu kieu, kudu nepi ka bubuk ya. Ngaran nepi ka unget-unget. Dipikir-pikir. Ayo urang mah sebatas kieu, cinta Nabi, cinta naon cirina maca sholawat geus we. Sedengkeun organisasi dulur urang Persis tara sholawatan, jadi teu cinta Nabi maranehna kitu meureunnya. Gurger we pasehat teh. Lain perkara etana.
tapi aya pagawean perbuatan Nabi Muhammad anu kudu ku urang dituluykeun. Kakara nyebutkeun cinta Nabi bari aya bukti pagawean Kangje. Nabi kurban sabaraha hiji satahun 60 onta. Urang dia kurban sapi hiji ku tujuan. Padahal beunghar, sawah boga, gedong boga, ai pelebah kurban nuju ruksak ekonomi. Dereg-deg nyuratan budak, dangdut sasapieun da teu euleum-euleum atuh. Bajidor sasapieun teu euleum-euleum, wayang golek sasapieun teu euleum-euleum, pelebah diajak kurban nuju ragrag ekonomi. Calager euy. So, sing nepi ka bubuk ieu ceramah teh ngarah ungeuk sararea, ngarah teu sok soleh. Sabab agama mah dina Qur'an ge amalun solihun. Amal urusan jeung Allah, soleh urusan jeung manusia. Matak pek ibu salat ka Allah ngan kade jeung manusia ulah silih cakar. Sabab lamun salat geus jadi amal, maka tuturkeun ku soleh. Jadi disebut amal soleh. Amalna salat, tah solehna tina salat teh ngalahirkeun 3 huruf, sod, lam, ta. Sod sidqul qauli, alus ucapan jeung tatangga jeung baraya, layyinul qalbi, leuleus eusi hate dihina batur tara ngalawan, tarku ma'asi, ninggalkeun pagawean perkara anu doraka. Tah matak jelema salat mah moal ngahina batur, leuleus eusi hatena jeung moal pernah nyieun kadorakaan. Mata kuring nanya ngawadul osok salat tapi heuh balik teh. Karek boga amal ka Gusti Allah tapi can boga soleh ka papada manusia. Sedangkan amal maka Allah, soleh mah antara urang jeung kartos. Aduh. Tah kieu atuh aya na. Mun ibu hayang apal jeung awak ibu mah gampang. Nya. Allah teh nyimpen manusia teh. Allah teh maha suci kan? Allah maha suci. Nyiptakeun ibu ge dalam keadaan suci. Yuladu alal fitrah. Kami cek Allah nyiptakeun manusia teh yuladu alal fitrah dalam keadaan suci. Allah maha suci, nyiptakeun manusia dalam keadaan suci, gubrageun kadunya digoda kudunya. Tah loba jelema kotor teh lantaran kudunya. Jeung tatangga jadi teu akur lantaran dunya. Jelema hampir silih kadek lantaran dunya. Nah, cai di saatan batur. Nya, dunya nu matak ngotoran hate urang teh dunya. Batur beunghar urang teu jug dilak jadi mung nanya nu hiji pinah, nu hiji cicing. Dunya tah. Matak yuladu alal fitrah, Allah nyiptakeun manusia dalam keadaan suci. Cicing di tempat cicing di alam dunya ge kudu bertahan dalam kesucian, maut dalam kesucian. Maka digupai ku Allah nu maha suci, maka cek Allah geura cicing di tempat suci surga ngaranna. Jadi surga teh dicicingan ku saha? Ku jelema nu bertahan dalam kesucian. Nu kumaha jelema nu bertahan dalam kesucian? Panona tara reret kagorengan denge. Kudu tandes bab kieu mah. Darenge nya. Saha jalma nu suci teh? Panona tara rurat reret karena kagorengan batur, tapi panona rurat reret karena kesalahan diri sorangan. Cepilna tara denge. Cepilna tara ngadenge kagorengan batur, tapi cepilna ngadenge karena ketebalegan dirina. Bibirna tara loba ngomongkeun batur, tapi bibirna keur napakuran dirina. Hatena tara panasan ku milik batur, sukuna tara ngalengkah kana salah. Awakna wujudna adalah akhlakul karimah, ta eta kasucian geus nampak. Parantos nepi kadinya. Ceuk urang oge. Jadi ari ibu dek balik ka Allah, ieu balik ka mana itu? Ibu budak sakola, ini sakola, bajuna bersih. Ari balik bobolokot, bertanya moal. Jang, kunaon uih bobolokot eta saragam mangkaning enjing sakola deui. Ceuk eta budak, geubis mak. Silih suntrungkeun nyoba baturan, kumaha cek ibu, rada gelo ai maneh. Urang ditanya ku Allah Ta'ala teh, lamun balik urang dalam posisi keadaan kotor, Bu.
Nah, ada kami nyiptakeun anjeun teh bersih, ari balik ka kami nah habet kokotoran, cek Allah teh wayah nanya, anjeun cicing heula di tempat kotor, keur ngabersihkeun diri anjeun. Tempat kotor adalah neraka. Keur saha eta? Keur jelema nu paeh dalam keadaan kotor. Keur ngomongkeun batur paeh atuh da. Benernya eta ustadzana kitu cabut nyawana. Ditanya ku malaikat, "Man rebuka?" "Naon maneh?" Malaikat disentak. Wala tamutunna illa wa antum ulah maut araranjeun teu kecuali dalam keadaan pasrah sumrah. Heuh ulah keur nyieun kagorengan, pasrahkeun ka Allah da piraku nyieun balik ka Allah kudu nyieun kagorengan. Matak diuji we ku Allah teh. Ieu masjid tempat suci, baju nage kudu suci, awak nage kudu suci, hate nage kudu kakara disebut tempat suci. Ieu tempat suci, baju suci, awak suci, hate kotor, pica capekeun anu diulikna teh. Gartos. Sadil atuh da. Matak supaya manusia cara ricing dina tempat kasucian. Allah mere modal 5, hiji tempat suci. Kadua kitab suci. Ai kitab suci naon? Quran. Dititah maca. Osok. Lila mana maca Quran yang nyo'o HP. Dua jam eta Facebookan, yey, kajian belel hulu. Komo berita gosip. Iya nya, kiai nomor 50 santri teh. Nah apal gitu, nyala laja orang oge. Lain kiai na punten, lain Islam na punten, oknum na, da teu kabeh kiai gitu patut atuh. Ngan kadang-kadang sok aneh ya, 50 santri, jadi nusok jadi ngahuleungna kieu Pak. Nah eta budak teh jejeritan gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Wios babah teu ngadangu wios, untung Pak. Ngan urang kuat asa dipentar guludug. Hoream, jerorang gi urang deui mah. Ayeuna ibu diolo ku batur, berontak moal. Heuh ceuk urang kitu pan santri teh titah neangan ilmu, da ceuk ilmu ge paantal kulit wae geus ulah, komo diajak ka kamar matak naon mau ngajeritnya. Geus tong loba ngomong. Kumaha? Jadi diperkosa ku kiai mah barok rada gelo ibu ah. Tuh di dia oge geuning aya eta nyebut barokah diperkosa ku kiai. Ku ieu teu sudi. Di dia Pak bener cek Nabi idza jaa yaumal qiyamah geus deukeut kana poe kiamat mah Islam teh ukur ngaranna, Quran teh ukur tulisanana, lain ti pinter si eta Qur'anna pinter, tulisanana teu asup kana hatena. Lain teu paham ilmu agama, paham ngan teu mebes agama dina dirina, matak patokan hirup cicing dina kasucian, tempat suci, kitab suci. Nu suci adalah kitab. Nah saban-saban jelema kitab hatena juk suci. Da loba keneh jelema lekoh maca Quran tapi lekoh nuding batur ngaledek batur. Berarti kitab nu suci angar ari hate kotor mah Quran kadang-kadang dipake nyacagan hate batur. Well. Keprok bari manehna nu jorang bieu tah. Keprok pangeulana gitu. Aduh. Sehingga Nabi teh disebut hulukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi Nabi itu lain ukur mengenal hurufna, lain ukur mengenal artina, tapi Nabi geus bisa ngasupkeun Quran kana dirina. Ari urang habene ngapalkeun Quran, keur nyacagan hate batur, tah dalilna. Dalil mah keur maneh, imeh lain keur batur. Sadio atuh da. Ibu osok teu ka batur nyebut kedul. Tah, mun ibu sok menyebut kedul, kuring nanya, nah ibu geus daek gitu. Ibu osok teu ka batur nyebut salah. Nah ibu geus bener gitu. Ibu osok teu nyebut bodoh ka batur. Ibu geus pinter.
Pang sombong na jelema lamun nyebut bodoh ke batur artinya diri geus ngarasa pinter. Batur bodoh urang ngarasa pinter. Nu sombong jeung nu dituding kadang-kadang nu ka surga mah nu bodoh. Nah nu pinter nyebut bodoh ka nu bodoh geus ngarasa pinter teh geus bodoh teh. Kaharti meni kararedulnya jelema kana pangajian na ibu geus daek kitu. Artinya ibu teh sanajan teu daek ge geus ngarasa pangdaekna mata ka batur wani nyebut kedul. Heueuh ngarendahkeun batur nyebut kedul, urang geus ngarasa pangdaekna. Sombong teh dileg-leg ku sorangan geuning. Mata keur jelema anu hade hate alus lampah alus ucapan moal mungkin nyebut kedul kanu kedul, moal mungkin nyebut goreng kanu goreng, moal mungkin ngawiwirang ka jelema wirang. Naha sok sieun diri ngarasa teu wirang, sok sieun diri ngarasa alus, sok sieun diri ngarasa hebat. Matak moal mungkin ngarendahkeun batur sabab kasombongan nu bakal muncul. Aduh, osok nuding batur ke neraka. Geus badami jeung malaikat gitu. So pikir-pikir sadiel atuh da kana fanatik ti yey. Quran dibaca tapi keur nyacagan hate baturnya. Hadis dibaca tapi keur nyiniran baturnya. Nah kudu kitu Quran teh. Matak judulna ge tempat suci kitab nu katilu naon Bu? Tanah suci. Aya tanah suci Arab Mekah. Heeh. Ibu umroh kamana cing teh Bu? Dek umroh sep. Kamana? Ka Arab. Ka Arabnya ka tanah suci. Tah lamun ibu init ka tanah suci, bebaskeun tanah suci itu kana hate ibu. Jadi perilaku di ditu teh gambaran di dieu. Ieu mah ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti? Cek tatangana teh, cek balik. Oce hajah. Gas wepik nu kitu mah tanah ledok. Komo balik ti ibadah haji jadi hasem banget mah rupina mah tanah urug. Komo lamun haji kedul ka masjid teh eta mah tanah liat. Lamun bener init ka tanah suci, asupkeun itu tanah suci kana awak urang sehingga nu suci teh lain tanah. Anger balik deh karena hati urang. Sanajan init kata tanah suci, hati kotor mah, balik teh jadi kitu we. Kalah beki pedit dan gantian ongkos kamari bang. Malahan mamemeh init ngayakeun syukuran nyadiakeun baskom. Pan ngarah tetangga ngongkosan, asa kusna rada gelo hirup teh. Atuh nu dipake ka itu teh ongkos eta. Hiji waktu aya tetangga teh mere ongkos pedit cenah si eta dek ini nyebut pedit heula alah. Ampun kuring mah. Osok muludan. Sok rajaban. Heug, beak sabaraha teh muludan. Ayo urang jujur-jujuran. Osok muludan. Sok CF sabaraha eta muludan. Kurang leuwih 5 juta nya. Lebih. Ngulem ustad jauh merenya. Nu mahal. Pan urang mah murah. Da matak ieu matak diulem ka dieu khususna neangan nu murah. Sadiel atuh da. Muludan beak 10 juta. Naon hasilna? Hasilna tina muludan naon, Pak? Jompo imahna teu kaomean. Rakyat lapar teu kabantu. Nu yatim teu kabela. Muludan unggal tahun kan? Jadi naon hasilna? Muludan teh ngagungkeun nabi, aya nabi teh agungna kunaon? Kunyaahan, nyaah ka yatim, nyaah ka jompo, nyaah ka miskin. Matak lamun bener ibu muludan, yatim perhatikeun, miskin perhatikeun. Kumaha carana? Enteng, hadir kana muludan minimal 500 jelema, mawa sacangkir beas 500 cangkir dikali kana letter artina 100 letter. 100 letter peuting harita keneh bagikeun ka yatim, bagikeun ka miskin. Tah eta ladang muludan nu sabenerna. Nya keprokos nu heueuh. Sidik di urang mah meh muludan ge gurger wae. Ieu ta ieu lamun di konsep teh mimiti marawa sacangkir ewang sapenting ieu. Ya nu hadir loba kieu aya 700 cangkir berarti nitih 150 liter. Keun bae teh dihitung ge heueuh begitulah.
150 sabaraha karungan tah 3 karungan bubar teh dieu urat reret itu aya nu jompo setengah karung ieu aya yatim setengah karung aduh berkah ieu mah ai ka ustad kabayar ai jompo haben we kitu hirupna teh atuh lolo cek panitia atuh kumaha lamun amplop keur ustad entong atuh kamana karep ai ide teh jadi ieu mah pengajian teh nu ceramahna teu balik nu ngadengeunna sarua. Ya urang robah pola pikir urang robah. Mun bener urang ngagungkeun Kangjeng Nabi ulah pernah karagragan ku kagorengan. Nu teu udunan tong diomongkeun, nu teu datang ge tong diomongkeun, tapi naha geus muludan sok ngomongkeun anu tara. Da sia eta mah tara daek kanu kieu mah. Nganggapna ge bid'ah. Nah jadi ngomongkeun batur. Kartos. Keukeuh balik deui kana kasucian. Nu suci teh lain tanah-tanah teuing, nu suci mah eusi hate. Kartos. Di tanah suci ibadah nage mondok salat subuh jam 2 arinit nanti ibu nah da sieun teu kabagian tempat di Arab mah jam 2 teh maca Quran heula tawasul heula wirid heula deuk nungguan salat subuh di mana di Arab balik ke ditu da balik deui ka semula salat subuh jam 6 we artina kasucian teh teu dibawa di ditu ge aya lontar jumroh. Ayo lontar jumroh teh ceritana Nabi Ibrahim deuk mencit Ismail. Datang iblis Ibrahim, nanaonan ai maneh mah kejeung deuk mencit anak, maka cek Allah lewat malaikat cokot ke sik 7 baledog eta iblis, di baledog Pak. Nah, maledog lontar jumroh teh boga makna maledog iblis di mana di Arab, tak iblis na teh ngacleng ka dieu. Matak dek tahajud nyen status OTW tahajud tah ti ditu ngacleng ka dieu ditempo Facebook eueuh wae nu komen meureun eueuh nu ngalaik atuh ditagogeun beungeut hareupeun umum kunaon jiga nu tunuh derek-derek nerangkeun tahajud can eureun-eureun tah iblis dibaledog di Arab ngaclengna teh ka dieu kadang-kadang iblis ngacleng ka kuring kadang-kadang iblis ngacleng ka ibu jadi wujudna manusia tapi hate geus dikawasa ku nu ngaran iblis. Kartos. Geus karek 3 tah. Tempat suci, kitab suci, tanah 4. Bulan suci. Bulan suci mah Ramadan. Puasa teu kamari Bu. Tamat. Nya henteu. Mau jeung tamat si itu macam waduh mah nya awewe aya tamatan tah geuning geus kajawab heuh berarti moal tamat parantos di kodoan acan nyaho urang ge nyaho puasa aya remeh ibu keur masak keur bulan puasa aya remeh di dieu can adzan magrib wani teu ngadahar nah pirasa remeh atuh lumayan lah naha saremeh teu wani asup kana patuangan lamun can adzan magribnya naha sieun batal kan aya pejabat paruasa sarua statusna pejabat ge aya remeh na bibirna moal didahar ngan urang nu teu ngarti aneh aya remeh teu didahar ari triliunan dihakan matak lamun aya pejabat tuh kitu si tara puasa sia ngahulang buat teu ngartieun saremeh teu wani asup komo loba lamun can adzan magrib saremeh wae ulah komo loba lamun lain hak urang heuh nu teu ngartina aya pejabat ari remeh teh didahar ari triliunan dilegleg berarti nu kitu mah ukur lapar jeung puasa ukur lapar jeung dahaga makna puasa mah teu nepi tuh korupsi bangsat gitu Pak ai korupsi mah lemes teuing garong gitu mata kuring mawanian Prabowo teu sanggup meresan nu korupsi mundur Pak Dede Mulyadi teh gubernur Jawa Barat boga lanihan saha Bu Bapak aing bener tah Bapak Ibu mah Udin jeung Aep ngahargaan Pak Dedi silahkan ulah poho karena Bapak tegas sorangan atuh ieu mamelaan Pak Dedi nepi ka apruk-aprukan ai kolot sorangan hampir kaleyak kos nu rada gelo ari Ibu
Pak Dedi teh bapak aing, ta bapak ibu mah sebenarnya Aep jeung Udin. Asep, tah. Jadi lamun Pak Dedi Mulyadi sebagai gubernur teu sanggup meresana korupsi, mundur. Bupati Bandung Kang DS, Kang Dadang Supriyatna teu sanggup meresana korupsi, mundur. Tiluan mundur, Presiden mundur, Pak Dedi mundur, Kang DS mundur. Saha gantina? Iya Pak Abbas. Ngan kuring mah moal 5 tahun, mentana ge sapoe. Jadi gubernur sapoe, jadi bupati sapoe, jadi presiden sapoe, 3 poeun lah. Geus we. Nu pangheulana rek dibabad ku abdi adalah korupsi. Dek noong we hukuman rakyat. Nu maling hayam gemep beungeutna, beak huluna, rontok huntuna. Bener? Nu maling motor kapangi beak dina solokan pada ngajejek pada ngalayak hampir maut jeung nyawa-nyawana. Bener? Naha nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera. Mata kurang mah geus moal aya hukum moal deuk sapoe pira ge jadi presiden lagi. Nu korupsi deuk dicokot, deuk dibawa ka banyaran, deuk dibikeun ka ibu. Tah sok ngomong. Deuk dikumaha Bu? Sok kudu wani ngaran nu gelo sieun sok buru. Anu korupsi duit negara deuk dikumaha ku ibu sok buru. Deuk dipaehan alus sok bu cek ibu sok diajar ruani sok. Deuk dikumaha deuk diparabkeun ka buaya alus cek deuk dikumaha sik heuh bener cek deuk dikumaha digorok alus. Nah bapak-bapak kuat pehul kitu nu ngajawab sieun meureun euy. Lamun kuring jadi gubernur, jadi presiden, jadi wali kota, jadi bupati, sapoe nu korupsi beak ngan mayit mah teu loba. Ku ieu tah. Kan kuring yakin lamun hukuman kitu moal aya nu deui-deui. Keung. Ya mah atuh da nu maling 30 triliun di penjara 6 tahun, bari aya bola bisa lalajo asa kos nu gelo heuh. Capek. Kumaha? Saha mun aya kamera sorotkeun ka ditu. Mangandeng aya kamera ari apa? Ditewak isuk. Nu korupsi terek dibakar cenah ibu. Dok diduruk dipaehan. Nya eta mah lain cek kuring cek abah da. Tapi ibu teh satuju kana omongan kuring. Kudu satuju ngarah ditewak sararea. Matak bulan suci teh adalah Ramadan, artina kudu caricing dina tetep genep kasucian. Matak setelah bulan suci aya anu disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Saha tanu kembali kepada suci teh? Orok kaduheun soca. Bisaeun nempo. Henteu. Orok kaduheun cepil. Bisaeun ngadenge. Acan. Orok bogaeun sampean. Bisaeun ngalengkah. Acan. Orok bogaeun mastaka, bogaeun ilmu, henteu. Tah yuladu alal fitrah, kembali kepada kesucian teh bagaikan orok. Panona teu rurat-reret kana kagorengan batur, ceulina teu hayang ngadenge kana kesalahan batur, bibirna tara loba ngomongkeun ka teu balegan batur, sukuna tara ngalengkah kana salah, otakna ge tara pernah mikiran kadorakaan batur. Orok, matak cek urang orok mah paingan lucu, huntu beak seuri lucu. Coba nini beak huntu seuri muringkak bro. Paingan orok lucunya da teu boga dosa. Nah ari nini beak huntu barakatak seuri. Lompat teh bah da keung. Yuladu alal fitrah, kembali kepada kesucian teh. Kumaha we perilaku orok. Kunaon ibu urang kali? Hoyong uwi, hoyong jajan, hoyong naon? Balon, mana balona? Pangmeulikeun atuh. Mana tukang balon teh? Yo, bere balon hiji. Kayak kurang dibayar. Tadi yo tukang balon daripada budak. Oh, tuh deh tuh. Tuh tukang balon. Wah boga bawa henteu duitna ge. Aya. Meureun mah ibunya. Aya ya.
Untung ditanya hayang kaden ini tuh hayang balon. Pasikeun yo sabaraha Mang? 5.000. 15. Oh iya tuh. Wah, aing oke lah tuh. Tah kakara saumur ceramah Mang meulikeun balon mah. Da eta atuh Mang mah mawa cocokan ulin teh loba-loba teuing. Ya Mang. Bang masihkeun ya. Bikeun kabeh ah. 50 tak kope mere. Kop dek mere. Kakuping ibu belah dia nu tadi ngomong jorang abdi hoyong baso teu sudi menta we ka salaki kitu. Heeh. Budaknya sok kop. Budak dibere teh. Ayo kolot hayang baso minta ka urang mah cipi cacapekeun atuh. Geus heula. Oh tuh 52 tuh. Pek bae pamulangan mah kop sakuan. Cari cing tukang dagang tong ka dieu dar budak ngamuk hayang jarajan deui deui. Beak atuh urang ladang ceramah teh. Kop. Ya nuhun. Sok talar ah. Kitab suci, tempat suci, kitab suci, bulan suci, tanah suci. Hiji deui suci. Bongan ieu nyarana tempat suci, maka urang deuk asup ka masjid kudu susuci. Ai susuci teh wudu, ari wudu teh ku cai. Tuh tukang dagang tu nyampeurkeun, tong hararayang. Geus. Mal meuli mal. Ulah aya budak ngadat ulah aya. Nah, lain dibikeun, hileud. Pokoknya urang deuk mere mikeun pamulangan, pek teh jogot hileud. Tak kitu aduh mah saking ku husnudon wae hirup teh. Susuci, ari susuci teh wudu, ai wudu teh ku cai, cai teh cai mutlak teh cai suci dan mensucikan. Balikan deui, cai suci mensucikan. Kuring ti Logawa, init ka Banyaran, can salat magrib, leos ka Masjid Agung, dekul wudu, teu kudu mawa cai ti Logawa, da di Banyaran ge aya cai, da cai mah ti robah-robah, cai di ditu suci, cai di dieu ge suci. Ibu init ka Jakarta, teu kudu mawa cai ti dieu keur wudu, Bu. Di Jakarta ge aya cai, tong sok ngaririweuh diri. Wudu we di Jakarta, da cai nama sarua, cai suci mensucikan. Tah judulna cai suci mensucikan. Cai nama suci, nu teu suci nama biwir maneh. Jeng. Cai nama suci, nu teu suci mah bibir ece. Mata kekemu dina wudu teh geuning kekemu. Filosofina nu asup teh cai suci, bener. Kaluarkeun atuh ucapan ge ucapan nu suci. Mun asup cai suci, kaluarkeun tina ucapan ge ucapan suci. Tara ngahina, tara ngaledek, tara nyaci, tara jorang. Tara ngahina, tara nyaci, tara ngamaki. Inilah makna wudu. Baham dibersihan ku cai suci, maka kaluarna ge ucapan nu suci. Pan urang mah geus wudu ge nyarekan batur. Matak lamun ibu geus wudu nyarekan salaki, rupi nama ibu mah wuduna ku ti kotok. Nepi ka bau ngomongna teh leuwih ti bau bahamna. Bau baham aya ubarna disikat ge beres, tapi bau omongan nepi ka kiamat batur tetap anger kanyerina moal pernah ilang. Matak talung keneh ngangse ti kotok daripada ngangse nu goreng biwir. Bener Pak. Rarai ibu disucikeun ku cai suci. Sabaraha kali Bu? 3 kali. Heeh, ari rarai anu suci nu kumaha? Nu glowing lain. Nu di lipstick lain. Nu di make up lain. Nu di sidau lain. Rarai suci mah nu marahmai, someah, darehdeh, alus budi, hade basa, resep tanya ka batur, ti mana ece? Ti tongo, ka dieu heula yuk ka bumi. Abdi nyadiakeun goreng sampe eueuh nu ngadahar, urang balake genah lalajo beungeut kitu da. Wudu teh bersih beungeut teh. Glowing, di lipstick, wedak, blush on, hasem pamatu. Genah tuh Pak.
Sanajan ribuan kali wudu si eta, tapi hasem banget moal katempo cahaya wuduna. Matak cahaya wudu mah lain ngempur jiga lampu eta, tah perilaku hirup. Hartos. Lamun ditulukeun tina wudu, capil di wuduan, mastaka di wuduan, pandangan di wuduan, sampean ge di wuduan. Maka kolot baheula mah mapatahan orok geus ku wudu. Utun ingi jabang bayi nu karek lahir ka bumi. Utun eta soca jeung paningalna ulah satinggal-tinggalna mun lain tingaleun. Eta leungeun jeung panyokotna ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun. Eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun. Eta bibir jeung ngomongna ulah saomong-omongna mun lain omongeun. Secara teu langsung urang Sunda kolot baheula geus ngasupkeun filosofi wudu ti orok keneh. Mun ngomong tong saomong-omongna, mun lain omongeunana, mun nempo ulah satempo-tempona, mun lain tempoeunana. Lawan bedana jeung makna wudu nu sabenerna. Well. Mata kuring jujur resep kana Sunda, lain ngewa, resep. Sabab dina Sunda pelajaran hirup. Contoh pelajaran hirup. Ibu terang Pancasilat. Depan dua Pancasilat padungdung jeung golempang. Ai padungdung geus pencan rusuh bang pak dong kung pak tu padung ting dong kung pang dong dong pak dong kung dong kung dong kung dong kung dong kung dong kung dong kung. Nah, eta masih kena ngadon ngungkug. Aduh, dia halus bener teh pas kena dikenakan go. Padungdung teh igal pencan rusuh. Filosofi rusuh salaki. Salaki teh kudu padungdung, kudu rusuh na usaha. Pamajikan mah golempang, matak golempang mah kalem, matak sinen teh tarompet we. Tanet net. Can nepi ka HS mah tara eureun teh. Net net. Tong ngajak seuri hese narompet mah. Tet tet. Tet tet. Nah teu ngungkug sini mah. Padungdung keur lalaki, golempang keur awewe. Padungdung keur lalaki rusuh usaha. Golempang keur awewe kalem balanya. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya. Pibeung hareun. Dan nu ayeuna mah rusuh duanana atuh. Lalaki rusuh usaha, ibu rusuh nganyuk. Akhirna teh sangsara. Mata filosofi Sunda mah hampura Pak. Kabeh ge pelajaran bungkul. Naon dina Sunda nu lain pelajaran? Sok. Kunaon kolot baheula nyieun sasajen? Hayo. Sasajen teh rajana sasajen kalapa. Kalapa teh dicongcotan ku gula beureum. Ari kalapa teh pan lamun pare sagegeus, lamun cau sasikat jeung saturuy, tah kalapa mah sahulu. Ieu pangajian teh ieu teh merek kalapa, geus sahulu sararea. DKM sepakatna gerhana, rakyat sepakatna gerhana, tukang dagang sepakatna gerhana, budak leutik sepakatna gerhana. Geus saptipe, sapamikiran, saideologi disebut we sasirah. Tah nu ngaran sasirah mah iwati kalapa. Kartos. Lamun hirup geus sasirah dicongcotan ku gula beureum, pan kareueut yeuh amis, kuring datang ibu lalajo, balik kareueut pan diongkosan. Coba lamun ibu teu sepakat, kuring datang, ya mungkin ceuk urang moal udunan moal mere antep we. Payet keur kuring. Mata nyarek ditempo we engke bubar ti dieu. Mun dibahanan dus ongko jeung amplop, aduh kareueut teh ibu. Dicongcotan ku gula beureum teh maknana kareueut. Kartos. Kunaon dina sasajen bet aya kembang, kembang nage 7. Pan kembang teh alat media keur sesengitan adalah kembang. Leres? Heuh, artina lamun hirup hayang maju pek grasilih sengitan. Apal kagorengan batur tong dibuka, apal kasalahan batur tong diomong-omong. Nah, bisa nyierin hati tuluy dendam, panggil di jalan tuluy dikepret. Saha nu rugi ibu? Oh, dengekeun atuh teh.
Geus apal tatangga teh ngaheureuyan awewe segender diomong-omong jempe. Geus apal kuring teh can kawin, tong sok diomong-omong daerah atuh. Jempe. Nah atuh acan keneh. Heuda ti tadi ge neangan ka tempat-tempat pengajian, ngan nasib teh jiga kieu we. Nu dihareup teh mun teu budak nini. Matak engke deui mah nu geulis dipayun, nini dinu poek di ditu. Ngarah urang ceramah teh bisa culang cileung kieu. Pan ieu mah kadinya kolot, ka dieu budak satepak, kadinya lapur kabeh. Wah, herang puguh we da balon. Jadi filosofi Sunda mah sabenerna keur nutupan agama tapi make budaya. Batak mun bisa urang tong waka ngewa lamun teu ngarti. Hartos Bu. Heeh nya. Nyawer pan di bismillahan. Sedengkeun nyawer teh ti Hindu teh. Pan kerajaan Galuh Pakuan teh Hindu. Matak nyawer mah kitu we buul kukus tuh nya. Buul kukus menyan kamanggung nyambuang kawang awang. Hati Hindu matak bul kukus tah. Urang Islam baheula pinter. Sunan Gunung Jati Cirebon ngarobah bul kukus diganti ku bismillah. Secara teu langsung urang Hindu geus ngapalkeun Al-Fatihah. Matak nepi ka detik ayeuna pan nyawer mah bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Aral atuh dawuh nu mere teh aral. Jadi perubahan makna Pak. Matak urang ulah waka fanatik berlebihan, komo urang lamun teu ngarti. Bisi kolot baheula boga tujuan anu mulya, tuluy ku urang disalahkeun. Nu salah teh urang geuning lain kolot. Sabab kolot baheula mah teu apal Qur'ana, teu apal hadisna. Kunaon aya nu kasurupan dibacakeun jang jawokan tapi cager, da lain jang jawokanana tapi hate nepi ka pangerana. Poe ayeuna aya nu kasurupan dipangmacakeun maca Qur'an, kalah ka manehna milu kasurupan. Da lain Qur'ana tapi hate teu nepi ka Gusti Allah. Kajian Qur'an nu dibaca ari hate teu nepi ka Allah mah moal baleg. Nabi Musa nyekelan tongkat, ceuk Allah teh beulah tu laut, gebro dibelah, belah ingkig. Firaun nuturkeun, Nabi Musa geus di basisir, Firaun di tengah keneh. Ternyata meulah ku tongkat teh keur nyengglamkeun Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa aya keneh aya, ceklan ku RT. Belah raja buaya kalah kapaeh RT. Da lain bab tongkatna tapi hate nepi teu ka Allahna. Kartos batu ali Nabi Sulaiman. Aduh. Apal meureun ku Bapak batu ali Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis taluk, ratu panggeulisna, ratu pangbeungharna, ratu anu boga kerajaan ku batu ali Nabi Sulaiman taluk Pak. Tah batu ali ayeuna teh aya keneh. Cana ku Pak Abbas. Megawati juk taklukeun juk. Cukup perasaan moal taluk. Da lain bab batu alina tapi bab hate nepi teu ka pangeran. Hartos. Ngarti ya teh. Jadi urang geus teu perlu neneangan jimat da lain jimatna atuh hate nepi teu ka Allahna. Iya. Kuno merena mah mati. Sun adus banyu suci, kang adus badan kaula, kokosok nyawa rohani, muliakakeun indatullah, Syekh Cahya Fatimah, Jahli Karim bintu Muhammad. Eta panjang jawokan. Jahli Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain. Irung aing kubung-kubungan, terang aing lecaman terangan, pipi aing kutumirian, bibir patemu seuri, huntu patemu cahaya, hah serenge, hah baracak. Ditempo teh pamajikanana leuwih ti Desiratna Sari. Pecakane ku ieu, sun adus banyu suci. Badan kaula kokosoknya rohani mulia kakeun dan nepi ka ayeuna hese payu atuh Pak. Jadi nu salah lain jang jawokanana hate teu nepi ka Gusti. Heunaha ku kolot baheula bet make jang jawokan, teu apaleun Quran, teu apaleun hadis. Budak ayeuna geus teu perlu make jang jawokan, pake Quran, pake hadis ngan hate kudu nepi kana eta Quran, kudu nepi kana eta hadis supaya nepi ka Allah nu nyiptakeun Quran jeung nu nyiptakeun hadis ka hartos. Alah ngeusan ini deui. Poho
Heubeul teuing tuh geus jam 08. Dek dek. Allah. 2 jam deh berarti salah pas 11 ya. Ibu, itu mau hayur itu 11. Ari Ibu? Jam 11. Berarti 2 terus yang 11. Ieu. 10. Nu itu jam 3. Subuh ieu subuh. Sabar urang nu subuh, hiji 2 3 4 5. Engke urang pilihnya nu panglobana. Ieu nepi ka subuh, ieu 11, ieu 11. Tah abdi mah cek guru maneh kudu bijaksana. Tong sok nyarek kana niat batur. Moal dicarek. Nu nepi ka subuh, nagog nepi ka subuh. Nu jam 11 nagog duaan. Tak urang mah nu lain urang balik Ibu. Mangga bade nepi ka subuh, nagog di dinya. Nu jam 11 duaan tah eta jeung ieu tah. Urang mah urang balik pantesnya. Kuring mah tara nyarek niat batur hepek nu nepi ka subuh moal dicarek. Nepi jam 11 moal dicarek. Ngan aya urang namanya dek balik we. Atuh kumaha lamun emak nepi jam 11 tah ieu nu ceramahna teh gelas dah. Aduh. Mudah-mudahan ieu masjid teh ulah sabatas dibangun megah tapi sing megah oge nu ngeusianana. Filosofi masjid teh tara silih aku, maka urang ge tong loba ngaku. Kudrat irodati Allah Rabbul Alamin. Bener Bu? Sakumaha nadoman anu ku ibu sok dibaca. Wujud ki demba, empong pak tung ting domba, empong pak tung ting domba, cok tak tung ting domba, empong pak tung ting domba, mbaba boba boba, mbaba boba, pang pang demba, empong pak tung empong. Joget budak. Tah kitu keureuneuhna tiktokan wae teh. Jiga heureuy nya. Padahal ku kuring teh dibawa kana ilmu tauhid teh ibu teh. Ngan jiga heureuy we. Gresok, teu percaya Allah nyiptakeun soca tapi teu nempo, Allah nyiptakeun cepil teu ngadenge, Allah nyiptakeun sirah can boga ilmu, Allah nyiptakeun lisan can bisa ngomong. Bener Bu? Allah nyiptakeun hate can boga kahayang. Tah, Allah nyiptakeun panon basoro, cek Allah teh sifat Allah diasupkeun kana soca basoro panempo sehingga panon jeung panempona ceuli teu ngadenge sam'a cek Allah teh ku kami atau dipungsikeun sam'a pangdenge matak ceuli jeung dengena biwir can bisa ngomong kalam cek Allah teh kalam ucapna matak biwir jeung ucapna pangamung jeung angseuna sirah jeung elmuna hate jeung kahayangna tah panon jeung panempo cepil jeung pangdenge bibir jeung pangucap can berfungsi kabeh ge lamun can hirup tah ari hirup di mana panempo na panon pangdenge na cepil omongan na lisan kahayang na hate ilmu na sirah ari ibu hirup di mana hirupna ayo di mana hirupna Alah dina hate. Di mana hirupna? Ayo, wilujeng leneng. Ibu hirup? Di mana? Di dunya. Aya ku ngeunah eta jauh dunya. Deh hirup deh. Di mana? Hirupna di mana? Na awak urang hirupna di mana? Mun panempo di dieu, panguping di dieu, ucap di dieu. Kahayang di dia, ilmu di dia. Tinggal hirup, hirup di mana? Aduh, eta mah loba teuing lalajo YouTube betul Pak. Bener Pak, dina napas. Sabab cobaan silih pengek, tong lila setengah jam. Tuh, rek dicobaan eta budak eta. Hirup teh dina napas, matak cek orang torekat. Tiap napas adalah zikir. Nah, bisi napas teu asup deui maot ngaranna meujeuh lumayan daker zikir. Matak ulah sok ngomongkeun batur bisi maot keur kitu, ulah goreng ka batur bisi maot keur kitu. Ibu bapak sadayana sakitu nu kapihatur. Lain ngeusan. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sahampurana paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamri hampura anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.